Waalaikumsalam. Ustad. Mang Juanda, damang. Alhamdulillah. Tujuh naon ieu teh? Biasa we jalmi ripuh mah. Ieu nuju ningalian gori ngan ayaan geuning. Pak Ustad udah ke mana? Abdi teh itu bade ngahadiran acara murang kali. Biasa enakan hiji Muharram. Mohon. Emang aya nu pesen gori, Mang? Ieu ngeuyeut tangkal gori ninggalin tangkal gori. Mohon Pak Ustad teh. Kaleresan kamari teh aya nu pesen. Nya teh Pak Ustad lah sebenarnya mah abdi teh tos capek hirup ieu teh. An ripuh jeung ripuh we susah hirup. Capek lah. Jadi hayang mau kawas batur geuningan. Ternyata sorangan Pak Ustad ge. Jadi curhat amang manggeninganan. Tadi curhat mah kalau itu atuh ke Mamah Dede. Bangga Pak Ustad. Ya, dia mah mumpung tepang sareng Pak Ustad. Itu sugan pasian-pasian jampe abdi teh. Kieu weh, Mang. Namina urang hirup di dunia teh sadayana ge ujian. Emangnya caleresna mah nu ditinggal ku urang batur nu mewah nya anu sagala aya eta mah tibang bayangan hungkul gitu, Mang. Pasangka-sangka geuning jalmi mah. Ayeuna lamun jalmi di pasihan balunghar kabeh senang kabeh atuh alam dunya teh moal rame, Mang aya kitu mah. Ya, sanes kitu Pak Ustad. Abdi ge da hoyong lah kawas batur gitu kan. Cekap sandang pangan kan ngabahagiakeun istri kan gitu Pak Ustad. Kieu weh, Mang. Hirup mah sing sabar. Emangnya sing sabar. Insyaallah, Mang. Jalmi nu sabar mah ripuh. Waduh, Pak Ustad. Sanes gitu maksana memang heureuy eta mah heureuy. Tong dianggap serius we wing teh tuh. Kieu Mang, aya nya ayat Qur'an. Kunaon Allah teh beut nyoba urang, Allah teh beut urang teh dicoba di alam dunya teh kan aya ayat Qur'an. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Allah pasti nyoba urang hiji bisyai'in minal khauf rasa sieun, sieun isukan teu manggidahar. Sin pamajikan kawin deui gitu lah. Ya, minal khaufi wal ju rasa lapar wa naqsi minal amwal kurang harta wal naqsi minal amwal wal anfusi wasamarot jeung ku gering da eta cobaan ti Allah. Hayang naon atuh Allah teh? Itu liya beluwakum ayyukum ahsanu amala. Hayang apal gawe urang di alam dunia gitu, Mang. Mana nu sabar, mana nu tawakal, mana nu ikhlas gitu panginten Mang ya. Terus abdi kedah kumaha Pak Ustad? Suganteng arti aya Mang tadi dijelaskeun teh. Aduh. Nyaina mah kieu we Mang, amang mah jalani hirup nu ayeuna anu dirasakeun ayeuna, nikmati nya. Allah husni qudrati segala lupa takdir Gusti Allah dinikmati wae gitu. Intina mah sing sabar. Ayeuna amang di pasihan beunghar cantang tuh amang bisa mawana buat ting teu bisa syukuran gitu nu beunghar. Jadi harta mah teu ngajamin. Teu tiasa ngajamin kumaha Pak Ustad maksudna itu? Nya harta mah teu bisa ngajamin urang teh bahagia mah. Cantang tuh loba hartana eta bahagia teh itu. Cacakan beunghar teu ngajamin bahagia. Kamu kaos uing bener nu balangsa. Tah mentakan Mang hirup nu senang mah nu indah mah nyaeta hirup anu disyukuri nya. Jadi sakumaha dawuhan Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Lamun urang syukuran pasti ku Allah bakal ditambahan. Ayo abdi bade pamit nyamangnya abdi itu bade aya acara teh kan tadi Muharraman teh ya di lapang Muharramanana aya acara geus mulai nu ngadoa eueuh teu balik-balik teh teh itu nu hadir teh. Ieu mangga teh nyamangnya mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya. Sasi. Ini Mang Jum bisa kupain ke bahasa. Ayo, siap. Goblok aja nih. Anak kenal, Mang. Alegori, men.
Ngalagori. Sangaruh ruas wae. Emang ieu gori saha kitu? Ih, kamari aya nu pesen. Oh iya gori saha ieu? Asa teu boga gori dia mang mah. Nu penting aya nu pesen. Nya ke heula urang sampai maling ya. Ngalah lain maling. Heeh, bener eta usaha, emang usaha. Aya nu pesen. Terus Nya dipangalakeun. dasar aing mah. Aing mah. Geus atuh nya mang nya. Kade sia mang, kade nya. Teuing ngeureuy ya. Jik. Aduh. Astagfirullahaladzim. Naon sih teh? Astagfirullahaladzim, aing mang Jum. Buset, apa buset gitu nih, Mang? Mang, budak, Mang. Udah kumaha tuluan atuh aing. Emang benar sih? Astagfirullahaladzim. Benernya ho aing teh murag. Aduh, Mang. Iya menyuksuk ki Pak buset kieu, Mang, tapi gaya halus ya Mang, gaya labu Mang, ya, Mang. Ih, Cocok untuk ditiru ya, Mang, gayana ya. tulungan aing. Aduh. Kela. Ya, berarti wing aing ketemu wing tuh bebeja, Mang, bebeja keluarga Amang. Tulungan heula aing ieu hudangkeun. Gampang nulungan mah wing nu penting bebeja heula supaya nyarah heumeun. Ai sia goblok men. Ya lain Mang kena wing lamun wing teu bebeja heula ke Amang ka ditu bebeja non ngaranna labu amun keluar teh nyaon ke wing dicarekan Mang kasalahan wing. Goblok siapa men? Hudangkeun aing ieu tulungan. Sing sabarnya. Sabar. Aing mah sia teh solider pisan men. Moal lila sing sabarnya. Tungguan nya. Aduh, Wing bebeja heula ka samet. cepian nya. Cicing. Goblok siapa men? Goblok si samen lain tulungan makalah ka mantog. Dasar kurang ngajar. Urus tunjung boga babaturan teh. Nyawa batur cilaka. Aduh tolong. Bebeja ya ka cepian kuku mah ieu. Duh, aing mah emang. Oh yes, Tian. Kamana cepian sih? Duh, aing mah. Mak, Naon men? kamana si Ece? Naon? Cep, Cing ya. bener ngomong teh. Cepia kamana cepia si Ece? Hah? Si Ece kamana si Ece? Naon? Duh, aing mah. Sing Ya. tarik kah? Itu Mang Jumanta labuh, ragrag, Mang Jumanta ragrag ditangkal itu, tangkal gori. Pajabat di mana men? Arah ka dieu. Astagfirullahaladzim, pajabat dengan Mang Jumanta ragrag, di tangan nangka ragrag, keur ngalagori. Hah? Pajabat bupati men? Pajabat bupati, keur ngalagori. Ih, Atuh dadah kanan ka imam mah atuh pajabat bupati men ka dieu. aing mah ieu jeung ngomong jeung moal salah. Mang Jumanta ragrag ditangkal gori. Neto. Emang arek naon atuh men ka dieu. Kudu mamasak meureunnan. Ampun, Ece. Duh, aing mah kamari teh cebiana lah. Kumaha atuh bejaan atuh si Ce. Nyai? Aing mah riweuh aing ngomong jeung moal salah. Ce, tulungan Ce. Nyai. Tah, geuning aya. Nyai seueur Nyai. Geuning aya. Nyai ka dieu. Naon? Si Samen datang ka dieu, aya pejabat cina arek ka imah. Jabat. Bohong, Ce. Pajabat tamen. Lain pajabat, ieu wing nek mau berita, Mang Jumanta ragrag ditangkal nangka, keur ngalagori. Iraha. Ayeuna itu di ditu. Astagfirullahaladzim, mak Jumata raga cenah cilaka di tangkal gori cenah Gori murah. guru. Da mana cina bupati arek ka dieu teh? Bupati lain, Jumata labu di tangkal gori cenah malabu di tangkal gori cek si sampean cenah oge. Yang geus atuh marek masak atuh Nyai. Udah, Ce, ieu leungeun jeung hulu teh misah. Leungeun jeung huluna misah, Pak Burisat. Misa, leungeunna jeung huluna misa. Misah teh hiji. Astagfirullahaladzim, ditulungan ku saya dah men. Cai nu nulungan wing bebeja heula ka dieu. Astagfirullahaladzim, bisa kudu kalah ka dieu ditulungan ku tuh goblok siapa dasar. Apaan wing bebeja heula ka Ece? Nyai menang sembako merenang bantuan. Lain alhamdulillah lain. Jumanta labu di tangkal gori alhamdulillah mama. Lain bupati tangkal gori Gori gitu. Nya marek masak heula atuh nya Nyai. Lain masak aduh anjing. Kemai Ce, kemai. Dasar cetak. Geus tulungan dulu. Itu di tanggal nangka. Di ditu. Di sisi imah batur teh geuningan. Atuh saya kudu kalah ka dieu ditulungan bolon siapa dasar. Apaan kuing laporan heula Ce, uy apaan? Aing kumaha nulunganan atuh. Kumaha keluarga tuh Ce. Aing mesanan dan eta geula ambulan tong. Ya dari tuh. Itu Ce itu. Mana? Itu. Datang tuh. Aduh, astagfirullahaladzim. Tuh, nyengsol ya Ce nya. Aing mah aduh, super
rupa-rupa wae atuh teh. Samen tak goblok mah. Ye, wing apa wing laporan, wing sakieu bageurna sakieu laporan. Tapi bisa labuh kumaha bisa labuh kitu lah aing ha. Kahandap. Jangan labuh ka handap nya labuh ka langit. Nyari heula nyi tuh tingali aduh. Teuing. Aing mah aduh. Betruk sakit. Kita sugan main diamputasi sugan. Aing aneh kumaha. Diamputasi meureun wah leungeunnan. Oh, dia tadi tahun colok teh diamputasi. Diimpus sama aja, disuntik. Jeksi goblok. Deksi. Tuh aing mah teu kumaha sih bisa kos gitu aing mah aduh. Cek eta bahasa gitu, cek uberan make koto garing, cek. Hah? Teh koto garing. Putih kotor garing dah kitu. Aing cara riksa pisan karena perasaan teh. Perasaan urang bubaran di kumaha tuh ini goblok kana bupati wae cenah ge aing ah. Atuh tuh lagi aing kudu kumaha ngubaranna namanya atuh bet Oh, bingung, ukur bawa kasu pesas bukan? Suskemas. Heeh. Wah aing mah. Tah. Mantu urung-urung itu hawo. Kumaha rek masak naon atuh kedatangan bupati. Ya, bupati datang awal rek tahu datang dia bupati batur tinggal Jumata eta labuh. Naon? Jumata eta. Eta gimana rusak. Tah tumpok. Eta si Jumat aku naon nyai? Labuh, tina oge, labuh. Kunaon jang? Aduh. Tempo tuh, kumat tuh. Kota. Akan. Bupati lain. Aduh, kedatangan bupati jadi orangnya malabuh jang. Aduh, Betul labuh bupati. Di mana labuhna jang? Naon cenah? Ngomong ge ieu teh aduh. Aing ah. Naon nyai? Labuh di mana cenah? Geus asa nyengsol untuk gawe jiban dia. Tuh, nyai mah kumaha ubaranana mah ye. Naon? Ieu untuna cenah nyengcol kumaha kudu aing ah. Ka aya kita boga duit aing kana silakan di siapa lah ini aing ah. Atuh kumaha nyi pangaranna ge usaha. Usaha-usaha kita tuh hati-hati kira-kira pilabuheun mah atuh sia teh. Si samen tah nu goblok mah. Ye, kalanyangan ke uing betul ngabejaan cek. Kalanyangan ke uing. Aing mah kumaha tuh itu duh. Waalaikumsalam. Ih, Pak Ustad. Alhamdulillah, saya nu aing ah. Ini amang keur ngalagori kan tadi mah. Uguh Pak Ustad angkat teh uing labuh. Gini dan labu. Ini ngadena amang bisa balik. Emang nulungan tadi itu bang? Uguh balik sorangan weh. Aya ge si samen pan. Kalah ka mantau gama. Ye, bohong Pak Ustad uing ngadinik nulungan. Wah, sia sebenarnya saya di bawah terus suka dia teh. Oh, nyampan uing laporan heula bisi kumaha ona, mending we keluarganya oma. Kumaha ona mi atuh tulungan heula batur modar mah teh salah ki aing mah. Oh, nya laporan heula itu penting mah cek kekeluargaan atuh. Penting eta. Nya penting-penting teh atuh tinggal heula. Salah ki aing teh apa kumaha. Nya geus dumuk eta katingali teu kumaha lalaki mah ngajoprak wae di dinya. Ngajoprak berarti untung teu pararotong ge teh hidang. Kan goblok sia mah. Oh, cek ngelakuin we kok uing nulungan. Daripada enak ceribut tuh jeung Mang Samen, si amang karunya teu kaubaran, mending enak mah ubaran si amangna. Sudah diubaran teh atuh Pak Ustad bener kudu make naon ubar kudu make tai ucing taplok-taplok. Ya make duit atuh cek. Ke duit. Ke duitnya. Ya duit teh wah di mana tuh Lupa tuh celah. Tos. Ya. Kita wing teh tadi teh ladangan doa teh nya mang tadi memeh kadi teh ambrok lajeng amang ladangan doa pisan dia kan sababnya wingnya ka si amang ka cisok angin ngubaran si amangnya. Alhamdulillah ya. Ieu mah cager Pak Ustad nuhun. Wing berobat heula. Geus teu kudu dianter, cager ku ieu mah. Ada goblok. Tahan. Penting mah ayeuna mah si amang berobatnya terus aya acisna cuma geus di dieu weh. Kita loba teu Pak Ustad duit tadi banjut kabeh. Geus penting mah si amang cager gitu coba. Goblok sos Jumanta mah. Jadi cek hayang gitu. Nya tuh buat yang gede, itu nyaho buat Nah gede doakan wing si menang duitnya. Amin. Ayeuna wing ayeuna rek itu tuh domba can kampikeun, santri can marandi itu nya. Di panian Ustad santri teh meureun. Tidak mandi. Suka jadi parandi ada jiji. Nah gitu aja nya. Nya nuhun Pak Ustad nuhun pisan. Aing mah. Salam. Aing ah. Goblok si Jumanta. Nyai. Gini tadain bupati ka dieu na. Ini sarekan bupati Allah ye. Batur murag Jumanta cilaka murag di Takagori bupati mama dasar.